Sampurasun. Alhamdulillah urang ditepangkeun deui dina pangatikan aksara Sunda, khususna di channel YouTube Calisada TV. Kukituna hangga kabaraya Sunda di mana wae ayana wilujeng nitenan, wilujeng nyeseni contoh-contoh aksara Sunda nu dipidangkeun di ieu kanal. Anu kaleresan dina danget ieu baris ngabahas perkawis aksara suara I. Sakade deui aksara suara aya 7 nyaeta ta, i, u, e, o, e, e. Ayeuna urang cobian ngedangkeun contoh-contoh aksara suara I ngawitan cara penulisanana kalayan nempatkeun aksara suara I janten hiji kecap atau janten hiji kata dina kehidupan sapopoe. Aksara I dimaksud nyaeta aksara vokal mandiri, nyaeta I janten huruf sanes pira rangkeun rangkeun I mah di pembahasan nu salajengna. Mangga di syarat anu biasa urang menuju manco di kanal disiapkeun alat tulisna tambih-tambih lumayan aya dina pidanganana. Mudah-mudahan ku sajian ieu tampilan contoh-contoh aksara Sunda di kanal Calisada TV saseureun sabeuneureun dia aya pulunganan dina raraga belajar aksara Sunda manawi bahan katampi dia bahan katampa. Saya kudu kapiatur pieun sanes waktu seorang sambung deui Rahayu Aksara Sunda.